Terus kalemahan orang Sunda nu dititenan ku simkuring teh nyaeta misah-misah ajaran. Agama dipisahkeun jeung kahirupanana. Seni dipisahkeun jeung agama. Padahal lamun ditalungtik naon nu diajarkeun ku kolot urang anu ngawangku dinu falsafah kahirupan sapopoe saestuna mapan eta teh filsafat, saestuna mah ajaran agama. Ageman anu nungtun jalan kahadean, ageman anu nyingraikeun jalan kagorengan. Dina jelema geus poho kana filsafat, loba kanu filsafat barat kuring mah geus nalungtik. Rek Sokrates, rek Plato, rek saha wae oge moal bisa ngunggulan falsafahna urang Sunda. Tadi Kang Sule nyaritakeun hiji dialog jeung urang Jepang anu kritis. Anu saestuna eta nu diungkapkeun ungkara urang Sunda teh sadayana ajrih ku harti. Waktu ditanya cepot teh naon? Aya hartina. Astra jingga teh naon? Aya hartina. Di mana diajarna? Di Giri Harja aya hartina. Giri Leuweung raja teh karharjaan hirup, subur makmur gemah ripah repeh rapi, reaketon buncir leuit loba duit, bro di juru bro dipantau ngalayah di tengah imah, masyarakatna sareundeuh saigel sabobot sapihanean, kacai jadi saleuwi ka darat jadi salogak, kalimat sate kalimat manunggal nu ngahijikeun, nu ngajirim nu ngajeng nu ngajirimkeunana, cai jeung taneuna, taneuh jeung angina, angin jeung panan poena, hirup jeung huripna, eta teh dihijikeunana ku kalimat sate kalimat tunggal nu ngamanunggalkeun, eta teh falsafah bertuhanna urang Sunda anu moal bisa eta falsafah dipotongkeun ku ajaran manawe oge. Ti lain agama cenah. Pan agama teh nu kautamaan Islam teh tauhid. Ari tauhid teh manunggal diri jeung Gustina, teu nganggap Gusti makhluk, tapi Gusti Khalik anu ngawasa sadaya alam jagat gede, jagat leutik saur Kang Godi, alam karasa jeung alam teu karampa, alam ayeuna jeung alam baheula malah Sunda mah teu dipisahkeun alam teh, alam bihari, alam kiwari jeung alam poisuk teh kan ngahiji disebutna kalanggengan. Falsafah anu kieu gedena teu kahartieun ku masyarakat nu ngeusianana, da para pamimpinna pan teu apal kana jati dirina. Lamun teu apal ka jati dirina, teu apal ka kautamaan hirupna. Lamun teu apal kana kautamaan hirupna, moal apal kanu ngahirupkeunana. Sing saha nu teu apal ka diri, moal apal ka Gusti. Mantak emi Gustina kanu deukeut we, kanu deukeut dinu diri urang.